Atau tong di damel lainnya. Benghar moal geuning heueuh. Mah tuh neh. Dan geus tugasna sekarang mau gawe ya. Cina hoyong jalan-jalan. Aa. Tetap berat deui gitu tos. Sabar atuh, sabar. Ini kan dengan kene. Jadi ya, tetap. Mana sabar ya. Oke, tetap dipasarkan pecel lah, ya. Puting. Nah, terus naon deui atuh. Tukang ke dibelikan ke puting ya. Sabar ya. Itu sabar dulu lah, makin genteng. Ya. Aduh, ya jelema kamarana ya secara repit. Teka tempo tulang-tulang beunga acan. Gara-gara PSBB ya. Ini aing sarea lah di dieu beureum itu sawah. Aing ngomong aja nganu budak, mari ngarariti koro aing. Soalnya tinggal ngejo jeung molor we. Adik, orang ulin kasih cecep. Nah, gitu atuh. Mana teh kudu bisa ngakui bahwa orang teh leuwih kasep gimana. Cecep, Wardi cecep, lain kasep. Lah, emang na urang mah geus kasep di orok kene ge. Nah, geus ah. Naik buru, orang ulin kasih cecep. Nah, eta karak baraya bisa ngakui bahwa orang teh kasep. Ayo gimana kah? Motor. Gila. Budak nih, budak. Coba pantengankeun. Ih, ini keun manja udah. Kan pahlawan mah emang ngelok malam. Ya udah tuh yuk. Ayo. Sama. Astagfirullah, eta budak. Ayo campur ke. Kak, abini kita balik ke rumah. Alah, silakan ieu mah. Udah, akang ke rumah aing ya. Ya, tukang titang ya. Wah, kira sakedeung. Ya tong. Teh sakulah lilas ya. Kalem weh. Buru. Ari maneh kita ngalacai malah main judo. Emak, segan teh lain emak. Tadi tuh balik heula. Mak, ampura. Ngalacai tuh, pulang can pinu-pinu. Goblok, bangsan si Atong makan. Awas wae si Atong kapanggih ge. Iya dah. Mang Sanggup pindah ke Cibuaya. Assalamualaikum bidadari surga. Bang salam, Bulan Prakadel. Waalaikumsalam, suami kuatong cadel. Asal baja Ahmad ya, gua pengadilan tilu. Saat ini si Sadik mau awe bisa kos atau jadel. Nyampun atuh, A. Nuju naon ya? Cali, A. Oh, Cina yang jalan-jalan ya. Heeh nya. Ah, ka dieu yeuh. Halik di dieu tah. Rendeng di dieu. Deket bidadari tiluan. sudah sekiteng meureun nya, alat teh. Ya, ini wae. Ada. Mana tuh? Ya, A. Neng teh bade ieu, A. Neng teh di orok keneh, tapi kadugi neng nikah sareng A. Neng teh can pernah diajak jalan-jalan gitu sareng A. Terus alat kudu kumaha tuh? Ya maksud neng teh A ngajakan neng sareng Susi, sareng Suni jalan-jalan. Tong jalan mah hayu wae. Serius A? Serius atuh ha. Bisa ngiring ya, A. Nya tuh Neng, apaan kan mah itu pamajikan alat tong jadel.
sekalian tah ajakan si emak, si abah, keluarga. Ayo oke orang dibawanya. Emang areka mana sih jalan-jalan? Wah, minta kolam renang wae. Kolam renang. Kolam renang di mana, ah? Nah, kayaknya di mana sih? Ya, mana yang dia udah kasih wae weh. Kan ini fasilitasnya lumayan. Alamatnya di mana? Di dusun Bakan Ama, Desa Sidang Mulia, Kecamatan Kutawalia, Kabupaten Karawang. Oh, Nah, geus kadinya we, ah. Ongkos nama tempatnya ngeureunahkeun ya. Saya pisan ka sawahasannya. ternyata ayo sok pulang tadinya wae. Ayo oke orang Terus satunya bade usaha lah ya. Ke sore lah orang jalan-jalan. Doakeun deh nya. Amin. Amin ya, ah. Semoga berejasa selalu ya. Amin. Yang terus satunya, hai usahaan. Ya mohon, ah. Ah. Assalamualaikum. Ah. Cinta ieu. Bidadari ya. Aing ka mana? Tolnya. Iya, ibu berangkat karo kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enon di wadi ya nih. Aing neangan si Atong, goblok. Emang jatuh. Aing keur surangin namain ludo tadi ditinggalkan mangkat si Atong goblok ka budak. Orangnya mah tempatna. Alhamdulillah. Orang barang nggak bisa ngucapkeun ya. Mana wadi ngomong naon sih? Cina, si Ujang arek ngeri. Parah. Ayo sa. Jua dah teh buka baturan teh. Baru-baru ama sih aing ngomong teh mun itu didenge. Tapi yang atas sih baturan aing arek merit. Wah, tungguan aing euy. Budak harus diarahkan teh goblok dah. Orang jaya wae si Atong. Itu barang yang kamu coba kene. Kamu jemputkeun ayo. Hah? Ayo. Kawar di mini watuh. Kemana? Terbang. Ayo.